Anjeun Pangdawani teh bongan kaula percaya yen pangeran bakal nurunkeun pitulung. Dumasar kana hal eta anjeun geus sombong. Sombong naon? Dumeh geus ngabdi, nepi ka mana kontribusi maneh ngabdi ka pangeran. Gawe. Naon pangna anjeun nepi ka ngaruksak ieu? Dina ara wujud uing jadi kieu. Yeuh. Lamun anjeun katibanan ajab dibarengan ku ara jeung Subaha kaituna bakal netes semplek nincak semplak kitu salah kieu lain. Padahal pangeran geus mere sarana jeung prasarana nyaeta sobar jeung tawakal. Cing naon atuh anu pangpaneurina anu kudu dipibana ku kaula Islam. Ayeuna anjeun nuturkeun hawa nafsu anu bakal karasa jeung karanapan ku anjeun teh lintang ti seuneu anjeun. Aya kasempetan kaula pikeun menang panghampura. Aya naon sabab hirup keneh. Alah eta murah asihna apa? Birahmatika ya arhamar rahimin. Barangna panghampura teh eta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mahesa The Family. Sahabat sekalian, mari kita simak cerita pewayangan berikut ini yang syarat akan makna yang akan mengajarkan kita untuk memahami nilai-nilai spiritual dan moral. Yuk kita simak cerita selengkapnya berikut ini oleh dalang almarhum Asep Sunandar Sunaria. Doh, ye. Tuna lampah eta kacarios. Abimanyu anu apruk-aprukan. Leus. Anjog ka hiji pertapan. Dah. Nyaeta ya hiji pertapan. Hiji tempat anu kalingkung ku gunung. Hejo lemok dang daunan rajegna tutuwuhan curcor cai nu harera. Kembang-kembang warna-warni dipapaes malar pantes. Pertapan ajar padang itu kayaanan nyaeta dia halas ti brasara. Doh ye sampurasun sepuh. Aya tamu. Sumohon. Laras. Rampes. Tiasa nepangan mangga. Dah saya tamu ya. Sumohon sepuh. Katingal nama masih nonomen. Turyadi nu babatu Pak Guru Adewa melapanda di masjid Mika hoyok sanes kitu Soloyo Bakti nyeri geri Arika ST Cikopo
aduh aya sauyunan aya Pak Haji Cece aya Pak Guru Aman warung betul aya Jambu Jambu kuning wae yo mah Ari Abah dia di sumur dacan kulem Jambu alas jambu kuning wis lawas ketemu maning yo mah ketemu maning wae la 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 toh jambu 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 balimanan wae abah mau luka ya anu bageun aya jambu alas balimanan wis lawas kulo kedanan kang suma kang om kipolan kulang kidanan aduh alah iya aya Mamah Dewa ada wara-wara Pak RW ngarang di pawenang ngelebur dicampur iwak pindang campur daging kang dada baja dicampur daging campur suka lebur dadi abu tinimbang dijajah maning aduh mas dadang baja maisi pantes satriadi dijajah maning jangan kan kagungan pangukuran situ raja kan sumong lugar melak pare ning lele aduh Pak Haji iting Banjarsari iruk ning dunya kodong lakoning sabar ada wara-wara Pak Iting gandrung aduh mang iruk ning dunya kodong lakoning sabar karo aya Kang Agnes aduh Mas Aib Kartiwan makan dilali-lali ora bisa kelali dilipur-lipur ora bisa kelipur harap jaluk tulung-tulung nang sapa sing di eman-eman sok kadang ora nerima aduh Mas Edi Samsa Mas Mulyana Mas Anda aduh ampun ada wara-wara waropi pada dan sayang kembang biru kembang widara pade ditewe Pak Anturiana
Asep Sulam belum dana dipangan kalong hati panas digawe uang aduh pertapan ngajia kowe ya pertapan ngajiar Kang Linawi Sang Pandita Kasumpingan putra panengah Pandawanya Raden Angkawijaya Abimanyu ulirahan ngandika dah aya naon wilujeng sumping menat ngampire buluhun aki saha teh anu ti mana mulih ti mana bade angkat ka mana naon maksud tujuan sumping ka dieu eta
upami dipercanten ngaran kaula teh Angkawijaya Abimanyu. Angkawijaya Abimanyu leres di mana linggi kaula teh ti Plengkawati. Plengkawati teh kacanaka nagara naon? Ka Amarta. Oh, ka Amarta. Naon? Kasatriaan. Kasatriaan. Doh, eta. Saha pimpinanana di kasatriaan Plengkawati? Sanes agul ku payung butut kaula pisan. Olo. Naon pancen? Nyaeta ngamankeun kajadian-kajadian anu sakirana matak ngarugikeun ka nagara jeung ka bangsa di nagara. Tina rupi-rupi kajahatan ti mimiti kajahatan alit dugi kanu gede. Eta bagiannana kaula. Nuhun atuh sae. Sae atuh geuning pejabat. Buah-buah ieu apruk-aprukan kieu ieu. Ya, rada curiga. Keur diudag-udag ku KPK. Da eta geus. Da eta imahna di mana-mana urang. Sumuhun kulang. Jadi denge-denge teh tibaralik zaman ayeuna mah jeung urusan eueuh nu angeus. Ya, kabuntut bangkong sana. Da eta brek angeus kumaha atuh da nu mariksa bangsat nu dipariksa garong. Heeh. Walalatir hirup. Nu kate bade kumaha ieu zaman. Peureum heubeul benda anyar teh. Naon apruk-aprukan kieu teh boga dosa? Aya apruk-aprukan teh kaula memang nuju diudag-udag sakumaha nu parantos disaurkeun ku sepuh tadi. Ho boga dosa meureunnya. Nu mata kade hirup teh. Ulah rasa maneh teh eta dia. Di mana-mana pangkat geus luhur, wibawa geus luhur, eta teh sarua jeung tataekan teh luhur. Luhur. Di mana tataekan luhur ti beubeutna teh pangtarikna teh. Nya kaliguskeun teh. Ulah boga rasa maneh ojo dumeh ceuk urang wetan mah. Nya. Leres nampi. Hayang salamet mulanya datang ke teh dudukun. Bukan kayak yang subur. Aya pejabat masih kene dudukun. Jadi harkat wibawa komara teh sahana pendukun. Kena teh dukun lintuh penyakit matu. Dari tewak mah angger ibu ka dosa mah. Eta mah da janji Allah atuh. Yen silaka jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana. Yen ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak goreng buah goreng tah. Bongan lara digawe dewek eta geus tibaheula eta falsafah anu luar biasa. Kebijakan luluhur malah jadi pamadegan. Laras nuhun aki nuhun dicaangan kaula. Doa nu ngarti mah dicaangan cenah. Leres. Eta ninggang kanu ngewa jo nodonge ka aing. Nodong we pedah ka kolot beureun. Merek kedeweng. Ada kesalahan teh. Bener Naon hakim netepkeun rupaha kajadian teu bisa jadi tanpa sabab. Pangna diudag-udag teh kudu berwajib sanes ku Kangjeng Rama, ku tuang Rama leres. Ku pun bapa ku si ayah. Diudag-udag ku si ayah. Leres. Wah ya. Buang ngusir uce meureun. Biasa janten. Si
ayah ai sabab nama kaula teh dipiwarang erek dialihkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan kaula teh bade dijodohkeun kaula teh nolak ta eta dosa masa kitu dijodohkeun ka putri Raja Astina uluh atuh geuningan eta dikawinkeun ka anak raja Raja Astina mah eta teh raja burat beunghar buru di juru bro dipantau ngalayah di tengah imah buncir leuit loba duit kedah bangga malah upami kaula daek karena harta hartina teh matre bisa matre dipake tapi lamun geus poek eta mah batre aya eta sepuh teh gitu ampuran kaula sanes bade kawin kana harta margi jadina jodoh teh teu disangarkeun kana ridona kolot wungkul kana doana baraya wungkul tapi tetep kedah ngaliwatan cinta antawis jinis sareng jinisna bisa na kahontal kumaha rumah tangga anu sakinah mawadah tur warohmah lamun rumah tangga no gencang paling awet rajet anu mah tak sing asak-asaknya ngejo bisi tutung tamagana teh didinya sing asak-asaknya ngejo bisi gigih ulah jak digapruk teh eta ulah jak dibogoh aja jadi urang panah teh daek teh kahiji kaula teh teu aya rasa cinta ka eta putri kaduana eta teh anu ngewa tur nu ngamusuh ti zaman kapungkur anu ngewa ti zaman baheula anu geuleuh parantos heubeul ngansik dina galeuh-galihna yakin jalma anu kitu mah bakal milarian cara pikeun ngarubuhkeun lawan politikna atawa ngarubuhkeun anu dipikangewana eta teh goreng sangka sanes goreng sangka margi natrat aya riwayat lacak anu nemongkeun langkung ti payun da pasti kana kituna jadi kaula teh nolak da yakin bakal ditaala nyawa dipetik pati kaula dah usaha urang-urang Astina kaki bade nyuhunkeun tulunge ka salira maksad sen solusina jalan kaluarna kedah kumaha sangkan Kangjeng Rama ulah teras-terasan ngancam ngala nyawa ka kaula deh cing aya jero-joy we yen kaula teh putrana ai ngaran-ngaran Rama ka putra teh kumaha pan sakalian galingging panas tiris inung bapak sanggup ngorbankeun jiwa jeung tibatan anak ku melayang aya paripaos kaberat saberat-beratna bumi moal leuwih berat tibatan ka anak sumohon daya dunya kinasihan teh teu aya dunya kinasihan tah pulangkeun deui we eta rasa manusia anu model kitu kitu manawi hayang balik deui ka nyaah kolot ka anjeun timalan gampang kumaha aki daek kan dikawinkeun gara saha iya pareta bakal pala heuh guguk ka hayangna maludak-budak gitu kalayan eta goreng sangka kitu teh sing nyatakeun datangan ka Astina tepungan awewena bener kitu anjeun mika cinta ka kaula
yakin ke ulangan ukur dina sawangan eta teh mitos nuturkeun lamunan teh tulul amal panjang lamunan eta teh salah sahiji nu bakal ngahalangan kana pahala amal teh tulul amal teh panjang lamunan teh datangan heula we ka astina tadi dinya ke bakal kapanggih rek di ala nyawa henteu anjeun teh aya bilih itu beuki nyosok komo didongkapan buktikeun apa sidik kudu ku buktina waspada kudu ku nyatana lamun urang teu bogo gampang kari tolak atawa minta waktu basa-basi we dasana jan kumaha-kumaha oge lain jodoh moal amprok mau jadi kan teh gitu aing teu bogoh moal jodoh pati rezeki usia jadi maksud guguh heula ka hayang kolot oge leungitkeun heula suudon carana pek tepungan heula eta awewe upami parantos di tepangan didinya baka ebre pijalaneun anjeun kana kasalamatanana beres kalau ujug-ujug nolak aduh matak telak-telak masing tilik tong waka ditolak mun can taluk dah hmm? hipu teh kasauran heula bisa mah bari nya leres mun jadi meuli talak nah pek pikir unyuk sumanga atuh pami kitu mah panoropong sepuh bade diguguwe ku kaula jadi ngayakinkeun nya sareng henteu eta teh kataji ku kaula heuh sok cenah lamun ahnana henteu tah kaciri dek di ala nyawana anjeun aya sibuk toskeun mah upami leres anjeunna cinta aya urang can teu bogoh bawa ka jadi moal dan lo gencang atuh leres pami kitu mah carana aki si ayah ka cucu sareng ieu kaula teh nguping wartos naon dipuseur dayeuh amarta ayeuna teh ancur puseur dayeuh aya nu ngamuk buta sadayana wala dia bala tamtama paburantak anu ngulon ngetan ngidung ngaler dia marta teh leres aya buta nu rek ngarebut kakawasaan hayang jadi raja negara Amarta doh rupa-rupa dirupi kejadian teh geuning aki pek engke di negara Astina anjeun balik deui sabab geus kanyahoan nya jeung henteuna didinya moal make jeung nanyakeun deui sabab eta mah kabar teh kabar yakin doh beres karena yakin karena kasaksi sidik kudu kubuktina waspada ku nyatana sakitu abeh kaitu ngemplong kahayang kolot kalaksanakeun tadi dinya panghampura bakal datang dah sagala rupa bakal dilancarkeun gerajing ini sieun ku paeh tetepangna kitu teh tenan nah makrifikasieun da bakal sadayang nage kula timalan pek gemlengkeun jadi hidangan teu aya deui sembaheun angin Gusti nu kagungan tunggalkeun sing yakin nampi nuhun kahartos aki kaula bade mios ayeuna bra lumampah jeung lumaku jigira ini laksanakeun ugan niraya lumunur mimit niraya ngrana ugan niraya lumunur mimit niraya ngrana kondur saking pangkona barudak ayeuna namanya kanja suwun kulan jaksa naon-naon
proses teh memang hese Oh gitu sepuh teu sagampang eta proses teh leres ngabutuhkeun perjuangan pengalaman anu luar biasa kan tenan frustasi ulah di mana datang kejenuhan padahal kejenuhan itu adalah motivasi keur ngaronjatkeun inovasi ngadatangkeun inovasi ngadatangkeun kreativitas keur ningkatkeun asa ngeureuyeuh nikreuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan ya kan ja kan tenan sepuh kan tenan eta bejana di Amarta cenah aya buta ngamuk lah hayang jadi raja malah disaemarakeun saha-saha anu bisa ngelehkeun eta buta sumuhun yakin bakal dijadikeun raja Amarta Allah laras kulan Kanca kulan mecakan aing ulin dek ngalengkakeun suku bade nyobian gitu sepuh heeh nah eta kiat gitu kudu ditemongkeun semangat hidup teh. Oh, lares. Sanajan geus tawehwo. Eta kinten ulah ngeluh. Lah, ulah. Semangat we. Sagala rupa oge jakanza. Sumuhun. Sanajan nging hareupan nula ledok. Ledok keureuyeuskeun. Eta tadi mah nyeungsirikeun bancet. Naon make nyeungsirikeun bancet? Kana ieu lapang teh sawah mun dirageg. Cek pancet nyaho kajejak kudu lalajo cek pancet tapi lamun init-initan make pangawakan kieu mah sabaraha poe dina pieunana oge eta nu mawi da moal lamun teu dadalig deugan faktor usia kan sa faktor usia atuh aki mah kulang teu nunjang ai geus aki-aki mah nya anu mawi kulang abdi mah ngariwangkeun teh aya pepernian lajeng ieu sang pandita iya inggih watek wantos dudu wong samanea leus mangnu satrusing madu trahing kusumah titising andana wirid trahing dewa kamanusa iya inggih jalma ambeg sadu santa budi dah waduh sadurung winara leres lajeng meremkeun socana rafsi dakap sina kutunggal mateni babahanan catur dria catur araning opat dria angen-angen sir budi cipta lan rasa doh eta ditunggalkeun dina sifat-sifat anu seueur nyaeta dina katunggalanana makhlukna keneh tunggal anjeunna kieu margi anjeunna mah ngayakeun bumi langit sawarga katut neraka dengan dekol-dekol acan cukup pukun payaku nyerenkeun dirina nyalabarkeun dirina dina sagala rupana atuh mamalana jadi saciduhing mah teu sakacapi nyata leungit diri nu sayakti ilang warna nu sanyata jang ngelek jadi nonoman kasep ngarempereng koneng lir dewa kamajaya lumungsur ti kahyangan inggih ngorcak ya sesekar ningwang cahya sekar ningwang cahayane ilang gumilang nur cahya sesekar ningwang cahayane ilang gumilang watak aci danar-danar danar-danar ieu sang pandita jadi nonoman kaca kulan ai kieu mah sugan dah meujeuh init-initan payus kulan ai kitu lumayan jag-jag meureun ongkoh oh kan tenan sepuh
Wong Amarta. Cih. Tapi ka miskin teh suara. Bejana aya denawa amuk-amukan. Leres. Cikan hayangnya. Make jeung sam sagala. Sumohon ulah. Kaula dina waktu ayeuna sasat bakal lumampah ka ngajugjug Amarta. Sae. Dek milu sae mara. Sumohon. Cenah saha bisa galehkeun buta. Eta dek dijadikeun raja. Nah bener teteh moalan calinci luncat mulang udar tina tali gadang. Alah buktoskeun we kula. Hayang nyaho nepi ka perbah mana karakter-karakter urang Amarta. Leres. Ulah cek beja. Nya Sagar pake kudu yakin ku sorangannya kanca. Sumuh. Hayu kanca. Mangga. Tapi niat kedak kebat Kuko godang ulah hebat Tapi niat kedak kebat Kuko godang ulah hebat Kacarios asta jingga dawala. Dah. Dibekah ku buta rag-rag di hiji leuweung. Baris. Untung loba tatangkalan aya pamuntangan. Karena dahan-dahan atuh dina rag-ragna teh tertarik teuing. Ya, Kang. na nasiban aing nepi ka kieu ye duh. Nepi ka kieu Kang ya. Kejadian. Lamun aya maung aing geus beak deui dieu. Wah. Geus. Geus saya mereka mau digorogot. Lah, naon? Salamun Sling. Salamet. Gede. Cing ai salamet. Kuring mindang. Mikiran negara kacau. Kacau balo Akang. Aing ripuh. Akang repot. Bapak di benduan kudunungan. Sumohon. Lamun bapak di benduan berendunungan teh kadewek teh ambak sarua. Pasami. Tangtos. Ai kitu teh. Papana di baeudan anakna kita di baeudan. Dadek ngaleung kene ditampili kudunungan coba teh di baeudan mah dah. Lah nya Kang lah. Di baeudan mah nemu cenah hatena euy. Nyatit kana hati teh Kang. Pang-pang nama hese dahar ke dapur. Rumingga ke dapur demi nyorongcot geuningan. Lumatak leuheung kene dicarekan langsung aing mah. Nya bebas dicarekan mah Kang. Yang tibatan di baeudan mah.
nyeri di baudan mah. Apa geus di baudan kudunungan istri? Nyeri di baudan teh nyeri. Mending diteungeul jeung di Nggih, mending diteungeul aing mah. Bener abdi Kang. bisa-bisa naon lah. Tapi eta Naon? aya di baudan mu tapi jadi kesalahan terus-terusan. Di jieun wae. Ini badan buk, tapi ini kesalahan geuningan mah. Di jieun-jieun nih. Teu kapok-kapok geuningan. Mana ba? Ajar kita ieu mah bilih bade. Cek itu dudungan keur banget. Anger we gitu. Ada pitos kosen. Sia kunaon? Suka di ditu. Ayo lempang juga bos Romlah. Kumaha nasiban urang ayeuna kieu ye. Nyeta kitu ieu. Mikiran dek mah. Aya bieu ngomong sorangan naon? Heeh, coblak nah hate. Diseungseurikeun ku monyet. Rupana monyet sih panjang. Eta kudunungan di baudan. Silai karasana lamun di baudan kudunungan kumaha? Cing kumaha Kakak? Ada kuring mah tara kumaha. Da kuring mah tara di baudan paling-paling di pikanya. Nya teh carekeun mah. Bapak urang teh pan dicarekan. Bapak kita itu lagi dimarahi. Tentu. Anak pun juga. Kalau bapak dimarahi, anak pun juga. Takut maret ka dewek. Ngabarerang takut ngabarerang. Kabarerang, heuh. Ngabarerang. Meupus keuyang ka eta. Murang maring. Da ka babawa. Sabab hana caraka data syawala. Nya, Bapak Cilaka. Bapakna dipikagewa anakna oge ka babawa. Ka babawa. Da eta. Tadi dia urang hirup kudu wong akeh pada kelingan. Wah, eta. Teh, pikir ku silai. Sabab beh dituna lamun diingatkeun kana walang keke kayu. Budak beke ketinggang kayu. Naon atuh Apaan ngomongna? bapak urang teh beke. Lain eta maksud tujuanana ngomong ka mana? Ka mana arahna teh ka mana? Arahna teh bapak aing pendek. Katinggang batu. Terus Geuning aya paribasa geuningan jelema teh semplek di semplak, mah teh. Oh, jatuh ketinggang tihang gitu. itu salah kirain teh naon teh. Itu salah kirain. Sudah jatuh ketipah tangga maksud aing mah. Nah tuh kana walang keke, walangnya kayu. Apa aya kayu, tangga teh aya kayu. Jauh atuh. Mun jauh. Udah jauh. Teh semplek entak semplak. Heeh, bayangan eueuh nu milih RW ka aing. Dari pembicaraan ge atuh jauh. Banyak RW gitu. Eta si Gareng baheula Naon kan? jadi sponsor aing. Oh, jadi tim sukses mina kalau Kang. Ceuk aing teh Gareng di kampung anu tuh rek nyorokna teh ka batur. Omat ku si laing wayahna bom ku Yakumi. Ya, supaya mengkol. Eta mah ku si Gareng atuh tong sadis teuing cenah cepot tong dibom kumi mending ku pepetasan. Atuh sakampung eta saputing menyeungeut pepetasan. Atuh anu tiburangna teh beureuna putingna teu hees sare harees jelema tiburang teh teu milih aing. Burukan di bom teh bom eta beureunya. Maksudna mah Direk mirahkeun suara. kacau si Gareng mah lah. Gareng mah. Jadi relawan teh heueuh.
dalam lain kersayang Widi main cara bener Kang cek hariring anu bieu nya ngomong kena hariring lain nu kuring tapi kagungan nu mahawening tak eta haleuang lain nu urang tapi kagungan nu mahaweunang si orang teu boga naon-naon ya urang mah teu boga naon-naon eta hariring teh eusi nama falsafah kata-katana falsafahnya Kang oh bener berapa sabab lamun teu make hariring hese rek nepi na kana hate Oh bener. Moal nepi untuk make hariring. Teu make hariring mah. Sabab nyeakna da. Nyeak eta nu kan. Nyeak teh eta teh taufik. Taufik. Nu keuna kana hate teh. Wal hidayah jeung pitulung. Bener. Syak. Priding. Aura anu bakal eunteup dina galih-galih nu wening. Cicing dina ati teh. Modege ye. Gagak ngelak nasuhunan ngahiap ngahayu-hayu. Teu. Gagak ngelak nasuhunan ngahiap ngahayu-hayu. Hayu mulang pulangkeun ka nagarana. Deuh dawala. Si oreng gening bulan matara hileud. Tara bulan. Bintang mah gening lain bengkel dawala. Banyak bintang ka bengkel. Da nyahoon batur oge da bulan mah lain bengkel. Heueuh gening eta apa. Si manita. Mega malain apotek. Ai lain ahli lagu tong loga lagu era. Anas make era. Oke era. Kudu atoh anu ngageugeureukeun teh sia teh. Cara mikir. Heeh. Tuh tinggalin nu kali gemreng teh jebeng mun kana. Lamun urang ngalagu kitu teh, ih pugu aing mah nyari. Tawa kadi aku nyari ku sorangan. Percayakeun ka ahlina lamun nita lain ka lain ahli tunggu karuksakan. Naon karesep teh? Saban wanci demi wanci manusia bakal panggih jeung karugian. Nu kumaha nu marugi? Deuh. Gawal. Anu teu rugi mah nu teu dagang. Rugi henteu sama untung henteu. Benar. Tuh. Falsafah hubungannya Demi wanci bakal pinanggi jeung karugian nu kumaha nu marugi angin jalma iman jeung amal soleh. Amal soleh. Jeung anu sok saling wasiatan ku hakna dina bebeneran. Ta eta. Geus sok pinahkeun larasna. Larasna. Demi nu kitu nih. Demikian. Naon? Demi wanci. Terus satemena jalma aya dina rugi. Demi wanci. Satemena jalma aya dina rugi. Caku Ibu Nunung, Raja Ibu Nunung. Nu ogo teh nyinena teh Nunung. Meresap rek. Alah. Gara sok ning Nunung, aduh anu ogo teh engke bakal dicium ku eman parkir. Jauh-jauh atuh. Oke jeung ku eman parkir segala. Anu manja teh supados Asep teruna bogoheun. Iya. Demi wanci satemenang jalma aya dina rugi. Demi wanci
temenang zaman aya dina rugi iwal anu iman iwal anu soleh nu silih wasiatan dina bebeneran iwal anu iman iwal anu soleh nu silih wasiatan dina Duh, Si Gelong mulai nyepot. menyepotnya. Pas ke ABG. Cek lagu nu bieu. Heeh, da di dunya. Rek teu kitu kumaha sabab dunya anu pinuh ku romantika kehirupan. Urangna cing inget dina rukun iman teh urang kudu percaya kana poe akhir. Akhir naon dari akal. Akhir tidak pagawean blegung. Oh, suka cair jam. Sabab boh hade boh goreng di dunya mah aya akhirna. Oh, tiap aya setara aya finish. Tuh. Nya. Da eueuh di dinya kudu percaya ka Dedang Nasir. Banyak kan. Halo, ka para malaikat, kana kitabna, ka rasul. Karasul. Tuh. Karena kodo jeung kodar poe akhir. Akhir. Nya. Benar. Heeh, kitu. Tah. Di dieu ilmu teh. Hirup di alam dunya ulah rek sakama-kama. Ulah rasa maneh. Ulah rasa maneh da kaduhung mah tara ti heula lamun urang keuna ku hiji pasoalan ngan sakabeh pasoalan anu karanapan ku urang mun teu jadi ilmu rugi lain ayeuna mikiran nagara kumaha sabar jeung tawakal tadi oge iwal jalmi iman tuh ujung amal soleh anu osok saling wasiatan dina bebentulan Bebenaran. Dina Gitu. bebenaran. Bebentu. Ya dengekeun Maka urang ulah boga rasa goreng patut cing kumaha boleh sagor Hah? patut. Sabab di hadapan aloma nu kasep nu goreng patut sajajar rekep deng-deng papak sarua Benar. sanajan manehna somong ku kageulisanana manehna somong ku kakasepanana gersok ku ade dihaleuangkeun Anu rada alus sarana. anu gelis anu kasep ngahiang duka ka mana pek pikir ku lain Kita nepi ka anu melingkat. geulis anu kasep ngahiang duka ka mana baka kagentos anu geulis oge ku peot susu peungkeur baka jiga giribig butut bayangkeun sia hah bayangkeun eueuh jangan geus kolot Karasana mah mau tidak penyakit. boh dina panyakit huntu maruragan Maruragan panon bungu kagenti ku bodas meureunnan ningalkeun dunia hitam Panon, heeh panon jadi labumur. sok pikir ku si lain Mata kurang rasa maneh keur ngora teh murukan. ai kahayang mah da meuweuh atuh Wah. sanajan umur geus sakieu kakolotanana ai nafsu mah masih kena Januari Januari. komo aing mah geus miyuni anjing Naon ai miyuni anjing. nah miyuni anjing teh pek pikir sia miyuni anjing teh kanu di imah mangeluh we tungkul Datang dulu aja. oh bejuang kitu kieu teh angere tungkul tapi aya nu anyar mah deuleu wow Nyegat. wah Nyegat. nyegat Eta teh aya.
buburan lagi 7 kali teh. Ya. Tak itu Make terab segala Pak. Nyelin. Tuh. Itu adalah. No. Itu saha? Itu salah. Oh, no, arsip. Mana? Nah, udah kamera. Ini juga bala-bala euy. Wah, deketan bala-bala. Syok. Saha? Siapa meni eueuh duit teh sorak teh. Meni cemreng sorak Ini teh. sawerang gitu. Dengekeun aing. Bedah ya. Syok. Saha? Sorak teh. Naon nyai? Teteh sangu goreng. Hayang urang Ya hayang lapar mereka teh. Nah, jika juragan Abimanyu, alah dulu. Agan. Nah, geuning maneh cepot. Alhamdulillah. Selamat Agan. Selamat. Aduh, Gusti. Selamat Agan. Eta bujur nepi mun nisang gitu. Nepi ka bau gitu apun. Aing yang kilat tadi teh. Selamat Agan. Selamat dawala. Alhamdulillah Gusti. Disangki mah teu pendak sareng tuang rama. Dikersakeun kaula teh apruk-aprukan di leuweung teu panggih. Alhamdulillah nuhun Agan ah. Ayeuna bade akad ka mana akad teh? Kaula ayeuna di ka Astina. Oi. Bade naon? Bade ka Astina ku kupingan teh. Dek nganyatakeun nya jeung henteu bogoheunana eta Lasmining Puri. Upami laras bogoheun nya ku kaula rek ditolak. Lamun laras teh bogoheun nya meureun kaula teh rek diala nyawana teh. Kurang Astina. Nah atuh muni jadi heula ribut sareng tuang rama. Tapi kitu mah teh kapungkur moal jadi riributan. Agan uningan di Pusir Daya aya kajadian. Pusir Daya Indra Prahasta, Amarta ayana aya buta ngamuk. Wah, eta Agan abdi banyak si kieu. Sakitu tajangkungna tah. Leuwih. Kaluhur. Kagigir sakitu. Ai ka tukang? Ka tukang sakitu. Oh, lebih ka nyecep gitu Can ka hareup sakitu tah. Leuwih tah goblok ah. Aduh. Ya. Manehna ka nyecep dengan perut. Can kagigir sakitu. Walah. Orang mana naon nanya. Hei, gitu ketampe-tampe. Aya buta ngamuk. Malahan cenah Yudhisthira punten Raja Amarta terek ditewak dek dipaehan cenah moal bakal jadi raja lintang ti kaula ceuk eta buta. Wing. Napi kaina masyarakat negara Amarta teh ngayakeun saemara. Sabab sapenuhna kedaulatan teh nyaeta aya di tangan rakyat ayeuna. Aya perubahan anyar dina undang-undang ieu. Dina haluan negara. Naon anu milih raja kudu rakyat. Aduh, atuh kalah beuki kacau lamun kieu kaayaan di Pusir Daya. Tangto. Kumawi bulan. Borokan teh. Tak kitu kedah kumaha ayeuna? Cing, jalan keluar. Nah agan bade lajeng ka Astina tetapi bade nyalametkeun heula Amarta. Mana anu kedah dipayunkeun? Angkatan Darat. Ngan untung diayakeun heula gancatan senjata. Da upami senjata dikaluarkeun ti tiap-tiap peloksok we ieu masyarakat sipil anu bakal keuna. Pangwangunan lebar.
Allahnya dawala cepot lamun kitu carananya urang ka amarta heula we urang nyalametkeun puseur daya semua cakap dia oge eta mangkaning poe ieu teh abdi teh kaeng arisan aduh sabaraha Kang teh nya sabaraha gedena arisan nu sabaraha teh anu sabulanan sabaraha ka sabulan teh 2.500 ada ai menangna ai nu milu eta arisan sabar urang tiluan ngatujuh setengah sakumaha pemenangan yang naraon bila duit sakitu kita we kadunungan geus 3 bulan merean duit teh jadi henteu da geus dijual di sana tah kitu agak kumaha pami urang ka amarta heula we urang ka amarta heula teu nanaon Duna lampah eta dah ya ge kacarios Raden Gatot Kaca mulih tipring gandani bade ngajugjug ka Amarta dah margi aya wartos Amarta nuju kaayaan ruksak iya ge dina mega dutamana larak lirik lir dadali milari mangsa iya ge barang ningali kahanap dah aya nu ngablesat nyaeta ku melayang bari jeung menta tulung walah tulung saha teh asa wawuh ieu ulah rasuah eta dina hate aing aya nu nyebut nyerewet cerewet deui kan oh da geus aya nu nulung oh da jeung nya aing teh cerewet deui Aing alhamdulillah dewe salamet euy alhamdulillah sakitu ke panjang umur akang teh nyang sang kita kacecenet tatogkeun ka Nyaden dari tulungan nah walah cilaka naon ari akang aya suara jangkrik jangkrik bentar ngagerem beri daging mana karep si eta mah puas anjeun terkayaan kitu banyak si cepot geuning ieu teh sini cepot tolong wih wes sakitu oge duanana salalamet aya urang 5 menit silaka maneh wah 2 menit teh mah baru teu naon maksudna ieu aruring di luhur jelema udah hei udah sakit jangan blok teh udah ieu teh aduh dewek euy eta teh salamet demi Allah salamet tong sumpah atuh lah sumpah we naon teh kawasuana oh sing cekek juri kok salamet teh naon teh sumpah ai silai salamet euy nya tak kuring mah paeh aya oh innalillahi atuh euy duh
Gimana sih dikuburna? Antang wakalanan. Sieun sieun ai pae nyaman. Udah siap. Udah hang bari lagi jalan reblau. Aduh, Gusti. Aya saha? Geuning Bapak Panglima ieu teh. Semaka pihatur anom. Nun, diuk. Aduh, beliau. Tingali beliau. Aduh, atuh nyebut beliau. Bapak Komandan. Beliau. Ya, Bapak Komandan tinggal. La ilaha illallah Gusti. Lagu. KPK gitu. Mana wis harap. Abraham sama. Alah. Semaka pihatur anom. Nuhun pot. Geuning maneh ieu teh? Heh? Naon sababna maneh di luhur? Margina abdi teu dihandap. Aya kita diteke kayaknya. Aing ngomong ke sabelah. Si balik sia ngomong. Aya kejadian naon? Guys. Alhamdulillah tepang agan partos uninga di Amarta di Pusir Daya aya kejadian. Beja. Bener eta. Alah laras agan. Buta ngamuk agan. Ih, rengeteng sihungna. Jangkung gede. Jangkung sakumaha jangkung teh? Geus nyahoeun ini mah. Iya. Eta mah juragan Antarja sakali neungeul geplung. Saha anu eleh? Juragan Antarja. Sakti eta buta, saktina luar biasa kan. Wah, lain lumayan pula. Ngan untung panjuragan Antarja apa bisa mebes ke jerotannya. Iya. Barang dek digebuk dua kalian juragan Antarja emut panginten kan lompat ke jerotannya lep. Muncul belah ditu mastakana pinuh ku waduk. Nah, panginten abus kana sepiteng. Didangu teh berdagangan. Lain ka mana karep. Atuh si eta. Oh, dari kota teh tuh geuning ayeuna mah sepiteng teh meni loba. Iya. Pengen teh. Ada. Begitu wae dicaritakeun sia mah. Duka kumaha si eta? Tah kitu agan. Kaayaan karaton teh kulan pantok-pantona para ragu digedoran. Wah, darareko. Tapi salamet anu aya di karaton. Salamet kulan. Pasukan paburantak sadayana oge. Wah. Kitu we kukurilingan teh buta teh gulingan karaton. Gitu. Buka sia. Tak eta karunya masih si Ece pembantu. Panginten tos balanya teu bisa asup deui ka jero. Cara ka saung abdi. Si Ece. Eta masih eta. Maksudnya disebut gede bisi cilaka. Lain. Bohong lah. Bohong lain diamankeun. Lain. Bohong Ba. Sia teh naon si teh? Sia teh. Ku sia anu hayang uning. Bisa ka batur mah. Tak kitu kan. Katurug-turug juragan Abimanyu diancam pati. Usaha sedeh. Heh. Lah tuluykeun ngomong na ku siling. Lah, tuluykeun ku sia. Kempek, tuluykeun. Adieu sedeh. Si Abimanyu rek dipayahan ku saha? Ku Ramana, usaha ku Gusti Arjuna. Mun aya waktu nyaeta nepi kana waktuna. Kurawa leuwih deui ngahinana ka Pandawa Gatot Kaca dek daya keserangan ka Pusir Daya astina. Doh, makan punyari teteh. Nyeta cek abdi oge. Abdi ge kitu ngancam teh ka urang astina. Kumaha cenah? Cik Ka urang astina dina adan lohor 3 kali. Tingalikeun ka abdi diduruk masjidan. Lain soal anu kitu. Lain, si eta mah ka mana we ngomongkeun teh. Oke deui siradan. Aya akang ngomong teh ka mana we karep atuh. Nya teuing kumaha aing we. Sakur nu ngaliwat dina otak diomongkeun. Kudu teh ceuk hate teh kudu diomongkeun. Bayangkeun ku sia tugas aing teh kitu.
Jeung anyar-anyar ieu kitu. Ngalampiasan supaya ulah stres teuing. Oh. Oke juga duduk masjid. Anyar-anyar ieu we gitu teh deu. Tadina mah teu. Tadi mah teu kitu aing teh. Eta maksudna mun ada 3 kali rek duduk masjidna. Teuing Abdi mah gawitna memilarian juragan Abimanyu ngan dongkap ka Amarta, kula di Amarta ya kejadian kitu buta teh. Ajeung Abimanyu, tah abdi teh perang jeung buta teh ditiup abdi teh kumanehna ku buta. Ragrag di leuweung penak we sang juragan Abimanyu. Si Abimanyu panggih, tumuhun, di manehna? Kelana tuh ganenan. Abdi geumpeur ieu. Nya. Dipegat begal. Saha teh juragan Abimanyu jeung abdi? Loba begal maka dibaturna nu mawi. Abdi eleh. Abdi dialungkeun deui wae tak ku begal teh. Eleh abdi. Untung abdi teu abus angin oge beuteung. Ngan ukur kakalayangan di luhur untung salamet deui. Untung. Dua kali abdi hiber. Buruk Buruk teh. untung panjang umur ga tuh. Tadina mah langsung abdi teh ka Arab terus umroh. Aya kuriringan korma. Nya. Ngan di Singapura ragra Aya kuriringan korma. Ngan di Seperbah Aceh ragrag. Tak kitu guys. Jadi si Abimanyu teh paling ditu kulan nunjuk basikeun rupina juragan Abimanyu benar ada sakti. Biasanya harapan kitu da dilatih perangna atuh. Uleuhna sedewa kamelang. Di belah mana dah? Posisinya paling ditu agak. Mangga pilarian. Ini. Oh karine. Oh nya ngeyeng. Aduh. Silakan ku bawa serangan. Itu nudir mah da. Ayo sok kemana set wae teu ngateung we. Hei, kenapa mereka? Amuin. Saha nu nying hareup ka aing sok sia? Saha menta jagona kayaknya. Mana jago Amarta teh? Menta nurada teas. Menta nurada teu hayang nyaho. Sok sia. Pokona aing anu bakal jadi gumanti aji anu jadi mangkon ka Prabon Nagara. Loh, Hah? jadi raja. Bungana Raja Amarta geus teu tanggung jawab teu bisa nyalametkeun rakyatna. Sok buktikeun ari nya mah. Mana pejabat-pejabat urang Amarta geuning kareokan? Anu jeung hareup geuning eta. Datan niratang ngademang. Datan niratang ngademang dewa pakulingan rana. Dewa pakulingan rana. Loh, Aya budak ngora bener saha ngaranna? Ngaran kaula Bambang Pramudita. loh. Pramudita. Wong ngendimu? Saking endi? Kurang mana kula? Kaulas teureuk pasantren ti alas ti Brasara. Budak pesantren ini. Ti Brasara siswana Pandita Ajar Padang. Naon geus. Naon dek sasoroh kojor? Hayang Lain rek sasoroh kojor tapi rek nyalametkeun nagara Amarta. hayang kodok. Naon urusanana kewajiban. Nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajait kanu titeuleung ngahudangkeun kanu labuh, merek kanu daek nyangan kanu poekeun nganteur kanu sieu. Hirup manusia di alam dunia kitu kuluna. Lain ngaruksak. Saling tulung. Saling bela. Lingkungan hancur. Karugian jutaan miliar ya.
pangwangunan roban ruksak dedengnya teh aja nyalonkeun raja nya aing bakal jadi raja manya ngaruksak hanya nemongkeun karuksakan batur mah nemongkeun kahadean nemongkeun kasolehan kabrutalan ieu mah ngadon nemongkeun kabrutalan aja nemongkeun karusuhan aja nah pantes di negara Amarta dipimpin ku buta bejana cenah di negara Amarta teh ngabogaan falsafah negara naon cek anjeun layang jamu sekali musada eusina pancadharma dharma nu kahiji percaya ka nu kawasa nu kawasa geus mere beja ngaliwatan rasulna yen pangeran tersepen ka jelema anu nyieun karuksakan di luhur bumi artina anjeun geus luar tina katuhanan doh eta edan aya jelema nu kieu nya aya kan neangan popularitas teh aja teh ku cara kitu hayang kasohor teh ku cara ngaruksak dah anu milu ka maneh eta anu milu ngaruksak eta anu ngadon pipilun anu teu nyaho di naon-naon tong loba omong eta aing pinter dina teorinya ho tuluy dharma nu kaduana kamanusiaan anu beradab nu adab teh kitu ngaruksak da teh mah ngaruksak ngaran-ngaran adab teh yeuh jelema anu sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado landung kanungan lair aisan beradab eta lain biadab ai ngaran-ngaran persatuan kumaha sabab kakasih Allah teh aljama artina bareng tunggal dina hiji kawajiban nyatakeun kapentingan negara jeung bangsa kali-kali anjeun ngaruksak gila-gila keding atuh nah pantes pamimpin negeri kitu patut nah pantes pamimpin negara ngaruksak kaayaan aset-aset negara bacanian deh eta teh nu rakyat ke rakyat ti rakyat sok wakafkeun diri anjeun lamun nya keur kapentingan negara jeung bangsa sanajan nepi ka jadi bugang paribasana urang ngajar sia montong ka mana karep wae hei pramudita gerak tegerakeun kategaan paeh awak maneh ayeuna ku aing dek dihakan sia kurang ajar sok eta naon ikrar maneh kategaanana tegang pati ilang dunya sawarga gunawi ayu papatan pada perlaya saang bulan 14 tegeuneuh teu maleuk Balumbang Timur jalan Gede Sasapuan bangna ludeng dek diacabut umur ku aing sabab anjeun lain tugas pencabut umur mata kaula ludeng nying hareupanana anjeun pangdawani teh bongan kaula percaya yen pangeran bakal nurunkeun pitulung ka jelema anu mukasyafah ka jelema anu ngabdi dumasar kanaha eta anjeun geus sombong naon dumeh geus ngabdi nepi ka mana kontribusi maneh ka nagara jeung ka bangsa nepi ka mana kontribusi maneh ngabdi ka pangeran gawe dibarengan ku ridho jeung ikhlas sepi ing pamrih rame ing gawe bener teu salah lamun kitu ridho ikhlas ku aing kudu ridho dihakan ayeuna mangsana ku aing sok pinas ti kersahyang tumampara ieu nggih barang ieu satria nyaeta bade digabrug ngadak-ngadak ibu ta leuleus lir kapuk ka ibunan kapas kahujanan doh ieu nggih namru nganguluk di payunan ieu satria wah alah wah
dia kunaon jorong puyuk teh kunaon ditonyok henteu ditajong henteu ujug-ujug gubrak we nyeta kitu nah aya naon dina diri anjeun kaula ngadak-ngadak leuleus lir kapuh kaibunan kapas kahujanan biasana manusia kitu teh labuh ku lakuna ti gubrag ku akhlakna ti juralit bakal ku dengkina sabab pangeran teu dolim ka makhlukna yen cilaka jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana ratu tarang hukum pamarintah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak goreng buah goreng bongan lara digawe dewek tak ayeuna anjeun kitu eta teh dosa saha nah kaulan dibankeun pandeungel ka sampean henteu atuh ayeuna kaula aduh naon pangna anjeun nepi ka ngaruksak ieu dina ara naon wujud uing jadi kieu jadi goreng patut ya lamun anjeun katibanan ajab dibarengan ku ara jeung syubaha kaituna bakal netes semplek nincak semplak kitu salah kieu lain padahal pangeran geus mere sarana jeung prasarana nyaeta sobar jeung tawakal nah teu dipake ku sampean lah ya kaharti memang ku kaula kaharti da bakal netes semplek nincak semplak atuh aral mah komo lamun nuturkeun terus hawa nafsu kitu salah kapan anjeun geus apa tiba heula yen nafsu teh mata kaduhung badan nu bakal katempuhan diri nu bakal kacing cirihi naon sababna anjeun rupa jadi kitu disapa kudu jadi lanceuk lain tapi amal anjeun pagawean anjeun sedangkeun kasohor Arjuna teh jalma anu pangkasepna ya jelas sohor atuh pangambung lir kuwung-kuwungan gadok lir nog sapotong kumis nyeprit giliran tadi halisna ngajeler paeh amis ka kuku-kukuna alus laur hade tangtung daya dua lah gadok lir nog sapotong masih cara aing jiga nog sapotong indog muning eta pangna uing jadi aral teh kunaon aral lain tarimakeun cing naon atuh anu pangpaneurina anu kudu dipibana ku kaula Islam hartina Islam teh di Arab lain agama lain ti Arab di mana ti Allah kana hate ti Allah kana hate jadi sok datangkeun kasolehan aja di dieu we teu kudu ka Arab datangkeun ridokeun ikhlaskeun ai hartina Islam teh sumerah pasrah kana papasten antumiba dakwah deui pangpaneurina malintang ti eta agama akhir teh rek lumpat ka mana nya da akhirna malintang ti sumerah pasrah sok pikir ku sampean sanajan anjeun ayeuna mung paeh nyumput dina panto beusi nu pangkanalna tetep bakal paeh sanajan di petian beusi manusia di udag maung lumpat kana gawir muntang kana tunggul dina gawir sedangkeun dihanap buaya keur lapar di luhur ditungguan maung tunggul keur digegetan ku beurit bodas jeung beurit hideung
makanya kita tunggu teh sakerekekeun deh rek runtuh. Mun ragrag buaya di handap. Ragrag buaya kaluhur maung. Kariblem Cicing di dinya anjeun da lapar berbekal paeh. Tangtos. Teu beda ti kitu manusia hirup di alam dunya. Sanajan ka mana oge diancam pati. Gitu. Keur ayeuna ge keur ngomong kieu, ieu teh keur digegetan ku poe jeung ku peuting. Lir ibarat beurit bodas jeung beurit hideung teh. Naon anu kudu dipibanda ku sampean? Naon anu kudu diaku ku sampean? Diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan. Ayeuna anya nuturkeun hawa nafsu wayahna. Anu bakal karasa jeung karanapan ku anjeun teh lintang ti seuneu anjeun. Naraka narseuneu ka maneh. Jadi nu ngaduruk teh maneh, nu didurukna maneh, suluhna maneh, nu panasna ge maneh, dabongan maneh. Aya kasempetan kaula pikeun menang panghampura aya naon sabab hirup keneh lamun anjeun hirup keneh hartina dipercaya malahan aya jatah keur anjeun asa tobat ayeuna nu nya alah eta murah asihna apa birahmatika ya arhamar rahimin. Aduh, gitunya Pangeran welas asih teh. Lamun teh mah kaula ayeuna tobat, asa nu nya nu mulus, nu ikhlas. Kumaha lamun nu ngahararina ka kaula terus-terusan, ta eta kudu kuat teh. Nu nyaci, nu maki, nu ngahina jawab ku seuri ku anjeun. Jawab ku sobar jeung tawakal. Eta prosesna. Anjeun pikeun ngadampa surga. Kahiji kitu kaduana kudu ka sahade, ka indung jeung ka bapa. Ka indung, terus ka indung, terus ka indung, terus ka bapa. Da ka indung mah teu boga dosa wing teh. Aya lanceuk. Tubat. Da eta nu jadi lanceuk teu bade hampura ka aing. Da eta bodoh poho balangan. Karaos neraka tiar. Cing atuh kaula teh menta dihampura kanu jadi lanceuk pangneangankeun lanceuk aing. Duh. Keukeuh we teh mah. Ai kitu dek menta dihampura. Ngeus panghampurana teh geus di maneh. Mana buktina eta wujud kitu teh. Eta teh panghampura ti anjeunna. Nomor kana ngeunah hampura teh kitu. Jelema maling hayang dihampura ku polisi, nya dihampura ku polisi teh ngan 3 bulan hampurana dihukum. Dihukum gitu. Paling hampura polisi mah. Barangna panghampura teh eta. Itu sok asa sumera sadar anjeun. Coba pinastik kersah yang tumampar. Doh, yeigi. Arjuna pulih ka jati pulang ka asa. Satria ulah berat nyuhun, berat nanggung, berat narimakeunana. Kaula parantos aya pitulung nu maha agung wangsul deui kaula karupa kaula nu sabenerna. Yakin kaula di dieu ayeuna parantos bebas tina hukuman. Ngan kaula teh can punah we lamun can panggih mah jeung nu jadi lanceuk kaula. Doh. Saha? Kakasihna Kakang Prabu Yudhistira. Anu ku kaula diancam pati. Anu ku kaula dicamplakan.
salira bakal dijadikan raja di negara ku kaula sawios kaula nu bakal ngagupaina masyarakat oge dulur-dulur yen salira anu kudu jadi raja tapi syarat anu mutlak kedah dipenakeun heula we lanceuk kaula anu kakasih Yudhistira wallah eta nya kudu serah terima malah sadayana oge bakal ulun kumaula ka salira panginten sateacana salira jadi raja teh kedah aya seren sumeren heula tahta kerajaan ti lanceuk kaula kasampean keun weh ditodong nama ku kaula yen salira anu parantos nyalametkeun ieu nagara tina mara bahaya syariatna oh kitu imalan cae dah supaya ulah melengkung bekasnya lahan kaula minta disaksian ku rakyat Jangji pasini anjeun dah beres da rakyat lagi gini ngajarawuhan sarieun lalu bat Gatot Kaca ulun ka dieu asta jingga dawala abdi ka dieu cepot dawala sieun moal yap ka dieu buru-buru ka dieu hatur banget. Aduh, anak ama manyu, ampura ama kasep, kawangsu narama dewaji, ampura anak ama. Ama ayeuna geus balik deui sabenerna buta nu ngamuk teh ama disapa kudu jadi lanceuk ngan ieu jalma lain ngubaran tapi nemongkeun ngabijilkeun deui hate manusana nyaeta hate insan kamil mukamil anu aya dina diri ama yen geuning dina wujud urang teh tanda-tanda kaagungan Pangeran Wungkul kasep ieu jelema wajib diguruan Semaka pihatur kurang saurna teh buta teh nu tadi teh salira pot hapunten atuh ku abdi bade dibeungkeut suku katengah geuning meungkeutna teh ngadon lempeng ya dasar teh we abdi ulah ieu dasar we atuh dakang kumaha ieu ieu pot urang jadikeun raja ku urang we aya budak ngora ieu di mana ieu nonoman teh ieu teh Bambang Pramudita urang mana paman nyata anu geus nyalametkeun mang ieu teh bakal dijadikeun raja geula paman jo Jangji we ke ulah kabujeng ku asih geus eta nyalametkeun negara penakeun heula we sareng Wa Prabu eta nu dipenta ku mang nah sanggup satria naon anjeun neangan lanceuk kaula milarian di mana ayana sabab lamun teh mah anjeun rek jadi raja teh kudu aya seren sumeren heula ti lanceuk kaula ku kaula bakal dibabarkeun naon rupaha kajadian nu kaalaman yen salira anu tos nyalametkeun ieu nagara jeung bangsa kaula tina mara bahaya sae mangga hayang opalai anjeun penaksang Yudhistira timalan heug tapi janji kaula di mana kaula mangihkeun Yudhistira di mana kaula dijadikeun raja hayang tetep manunggal dina hiji tujuan wah eta nyaeta salilana boh beurang boh peuting arahkeun keur kapentingan negara jeung bangsa wakafkeun ieu jiwa raga urang dah keur nagara jeung ka bangsa kaula sabab cing inget rakyat ayeuna teu butuh janji butuh sote bukti ulah loba saur iya pokona mah ulah jadi anggota NATO naon aya anggota NATO ari akal
no action talk only gitu. Naon teh teh? Artina teh loba syaur tanpa bukur, loba carita tanpa nyata. Oh, jadi Anu hayang penting kanyataan jelema mah. bukti nu penting kan. Eudeuh sareundeuk saiga. Gotong royong, paheuyeuh-heuyeuh leungeun pantai-antai tangan, babarengan sahak jeung sakawajiban. Wah, Siap. Benar? Sanajan misah kaula jeung anjeun. Pokona lain dulur. Eta mah dina bab kapamingpinan teu nanaon, mangga kaula ngadunungan ngiring. Asa tos aya widi ti lanceuk kaula. Oh kitu timalan. Pena stiker sahyang tumampara. Yo, ieu inggih. Ieu Bambang Pramudita si goreng Prabu Yudhistira. Gor. Nur cahya sesekar ningwang cakaya gilang-gilang. Aduh. Nur cahya sesekar ningwang cakaya gilang gemilang. Wajib. Maka pihatur geuning teh Gusti Prabu su. Wah, Kade Arjuna. Tageningan sabab lolobana diurang dina agama teh doktrinasi pragmatis teu make dasar empiris hartina teu make pangalaman sumohon. ulah cenah dicenahkeun deui engkena bakal taklid ku hal sakitu pek pangihkeun diri anjeun sing saha jalma nu geus nyaho ka dirina pasti nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna. Doh, Lain bodoh teu bisa maca jeung nulis tapi hirupna teu umaku teu jumago teu boga rasa ieu aing uyah kidul cicing dina rasa nu sabenerna dina rasa nu sajati leres. rasa sajatining rasa istiqomah jejeg anceg teu ungut kalinduan teu gedag kanginan yen moal aya di anu disembah angin Gusti nu kagungan Sumohon. ya Kang, ieu nu dipikahayang ku rakyat teh di Satria Piningan. dan teu kedah ngadamel baligo agama aku kitu ge cekap lalampahan urang cekapkeun duwi ka dieu kemang tineutik Sinebaran Sari tutup lawang sigotaka. Terima kasih telah menonton video kami hari ini. Semoga cerita pewayangan ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.